hari nunggu lah. Kalau lupakan itu dari deran wing dengan kontrakan lu ada buka bisa bayar jeung saluwihna bisa ke umroh dinya di mana jeung ada di eueuh jelema ieu teh katanya teh ka mana gitu nya aing dengan jelema teh gane aya hawar-hawar ada murah mursan lah biasa nu sok aya si tapi ka mana nya jangan ketemu itu bingung ya aduh meri dieu anu mau kacapuhan urang kudu geula leungit meri teh amun paham anu hareup sialna curigaan ku si Jon euy soalna malam rebo teh kamari manehna ka dieu api-api nginjem sayeur antara si Jon sini aing si Jon soalna ngerigakeun aing geus eta aing kepanggih di tanya sia ku aing bener itu aing si Jon ngik lempang lagi cara tubis kitu euy wah bener si Jon itu sia ku aing sampeun kena interogasi aing soalna kana beri aing berhasil kebenaran kapan di dinya maksudna naon aing teh kaleutan meri tiru nu di lungan galengit meri leungit naon amun parah aing curiga naon nu dirasa di dinya teh basa di dinya malam rebo jam saya urang teu urusan jeung dog mah teu boga urusan dog meri mah urang mah ka dieu tarik minta bantuan ka di dinya urang panjangan teh kengeuh mung duit soalna ditu mah euy urang ngan nu murah bukan anu beunang 50.000 watt nah zaman anu paling gede 100.000 zaman barang si Atah anu bae masalah sama komisi ya aya mana aya di tonggo sok turkeun kurang wah ayo lah naon deui lah tadi teh urang kali diajak ka dieu asunan kumaha eta oi ngobrol lah sok atuh sok luat sok diuk baturan ge mah tuh gitu lah batu oh di dieu wae sok tebet diuk sok kumaha tuh ya teh acarana urang teh acara pemuda acara ini kira-kira aya teu di dinya sugan boga solusi gitu boga luang gitu boga kawan eta di dinya boga kontrakankeun gitu cos juga ieu juga pesawat kumaha tah aya ada dua an kurang kudu ditanggra di dinya tuh mah di dieu nyakeun bae teu masalah lah aya teman penting tapi aya asli teu bayar geus bayar mah tapi moal lilanya moal paling 2,5 jam nya sok kali ulah lila moal ada rusuh urang rek udar euy tunggu di dieu ngan namun aya piton orai dong kaget teu keun bae urang dilalam ya pi duitin deui ya kontrakan teh da kontrakan aing mah teu boga aya ge saung jeung kanang meri pasti moal daekeun si dan kanang meri ya duitna ieu mah duitna heula bisi teu jadi heula lila kehet teh ha ngomong kena sakedeung ah geus lila kieu noh coba aing di mana ieu teh apal we lokasinya bakareu di dieu jadi leuweung di dieu mah tapi di handap jalan raya aneh naon dirasa sih wae teh rek nipu mah keur putuh aing teh duh tidak aku lah tapi jika moal serius jika pasti aya lah sampai lah daguan deh sabar lah aing balik deui gini kan kumaha aing balik nih kegiatan si Tongo mangkep pikiran DP lah aing mah encan DP aku itu magang kamu mah serius mah kamu mah di DP aing balik deui ka dinya tapi aya sabaraha dua kira-kira ukuran sabaraha ka sabaraha tilu kali hiji nah kalau sekalian gitu teh nu bacing bener aing mah tapi aya dua bisa milih tapi antara dua bisa DP sabaraha DP bebas DP gocap aing sabaraha mun kada ada hiji asli tenang gitu DP heula aing bingung urang teh teh leungitkeun heuh eta bae lah ieu mah lain hitungan DP-an mun urang mah tah boga duit 15.000 urang mah gede lah arah syukur teu kan bae kan meuli udud jika meuli camar wae aing 15.000 teu boga deui kapan urang apa teh imah teu boga duit urang teh bae aing kan itu bae heuh moal di dieu ya sok ulah lila amun eking kobra jeung piton ulah kan bae lah kitu mah sate kurang si goblok ngadepan kontrakan 15.000 juga meuli camar wae aing tinggal gawean sampai aing tinggalikeun Jon tiga aing mah minta DP heula di mana-mana kan ninggalikeun heula barangna terkadang di DP-an aneh aing mah bawa kitu akal bulu sesuanya tapi lah moal we jika mah serius we binges lah mudah-mudahan we lah keur butuh kana dieu pindah kalah katipu deui
teh belang-belang heula duit kontrakan anu kurang tadi copot heula kurang 15.000 kayaknya kan bakal rokok lah kalian pakai DP di heula jadi DP di moal jalan lah sampai lah mangke lah buan deh kurang lah mudah-mudahan sih ngasih lah yang kurang semua ya bisnis ya kurang biasa yuk nyelarian kontrakan kan ditongol oh iya mohon mang kali masalah deh hei udang gempa udang bisnisnya dipakai tuh saung dipakai tuh itu ayo bisnis ya ayo batur nangan kontrakan ada PN 15.000 juga comro wae tah mending bagikeun ama tah 5.000 ewang 5.000 garcok ini dipakein tuh kosongkeun we tah ieu jangan depo 5.000 ya kosongkeun nya urang atuh deui DP 15.000 si koplok si Jon nah tuh geus beres yuk beres Gus beres yang cewek sertifikat namanya oh siap Benar, kayak amun dia masih Jon ya. Bedakan effort. Kurang ditipu si Jon cuman bohongan. Iya, aman kemana bi penting. Yuk. asa siwa teh ha aja sampai 45 jam ya ini teh daguan aing gerak urek tipu di mah ke hente cuma 15.000 geus ngalayang aing kumaha ya mak ngejak ke hente aing mah tuh geuningan jak ke hente ka mana ugo ieu nya bisa jelema naon nu dirasa di dieu teh aya teu aya tapi geus dia tadi milih urang berdua milih posisinya kumaha halus kelangan anak dikit lain maksudnya 2 tingkat wah bener ayo jadi gimana WC di jero opat ini tena gelap lah baru kumaha mana tuh kamu kebak pria belakang aing matan wae udah digusur ke uping nah kita protek lah aja ke ibu bade kontrakan bumi murah tuh bisa dijaga bohong iya betul yang tuh anak ini bisa teh Jon luat ini kita kalau naik turun lagi kita kalau timbangan tinggal jalan teh tinggal bisa dibunuh ke aing ya tah iya kontrakan teh sok kumaha well kalau dirasa sih wa kapan dia mah kadang meri nah lu dirasa di teh kapan dia mah kadang meri banyak kontrakan di aing dijegan di kadang meri memangnya dia teh meri kumaha tuh ya urusana kontrakan mah di luhur di mana bogana di luhur juga kalau itu anu ngariung urang mah aing mah kopi jeung rokok setengah jam ya tapi mah kadang merinya tuh itu kontrakan mah goblok si wa mah naon nu dirasa kan teh aing mah nya aing dijegan jeung meri aing masih 50.000 ge moal daek ki dia mah dan kecuali aing mah kita ngajual merina kan bae lah juga diunang di paok teh mah assalamualaikum assalamualaikum ini malam punya kenakan bagaimana kena aing nur di kontrakan ditonggo aing mah tebok anjing aya kontrakan nu candi tiungan belaku anjing kontrakan tingkat kitu patut kok aing anu ieu dibikin jeung meri bungeun balokok nu kitu bung iya anu mere duit itu duit yang naon nya itu kahanti duit mah 5.000 ewang kalebatan ka budak TK yang beli kasir gitu jika nama jang merecon ayo naon Kang bang pulang Simpuring teh bade milarian ieu nu bade ngontrakeun bumi teh nah dari DPR ku simpuring teh 15.000 kurang 5 senti pilihan artos mohon teh cabe kasir gitu tah lain kira-kira bumina nu mana nu bade kontrakeun teh oh ari itu mah atas anu nyalikan itu mah oh kemeri tadinya 5 RT itu anu bade kontrakeun ka nu mana manawi ieu manawi ka ange gitu 15.000 teh sareng saya pengen tiunganeun nya na ka material kok belum jiwa naon nu dirasa banyak aing kita kontrak kadang emme wah bener ieu makasih deui wah 15.000 aing kurang 5 senti geus kalayang maknya aing ngejedok di kieu ari kumaha aing nganangan pamajikan jeung anak teh bener yakin tapi aing mah kok belum jiwa wah bagi kontrakan aing 15.000 ngalayang bang euy aduh ieu merungkat bang euy katipu 15.000 teh jiwa
Hah, aing mah duit kontrakan itu teh mang kemarin bulan ayeuna, jalan dicoceng heula. Hah, nasib aing gua.